Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun Nabi Abdi Vika Fadila Virginia. Abdi di kelas 12 MIPA hiji SMA Negeri Hiji Cibarusah. Di dieu Abdi bakal ngajelaskeun sakedik perkawis biantara. Biantara atawa pidato nyaeta nepikeun hiji kedalan atawa carita anu disusun merenah di hareupeun jelema loba dina suasana resmi atawa teu resmi. Diantara teh loba rupa-rupana. Contona, diantara bubuka acara, diantara pangarahan, diantara sambutan, diantara peresmian, diantara laporan, jeung diantara pertanggungjawaban. Dina biantara aya syarat basana. Nyaeta basa nu digunakeun gampang kaharti jeung basa nu ditepikeun kedah sopan. Anu terakhir nyaeta struktur biantara. Hiji nyaeta bubuka. Bubuka aya 4 bagian. Nyaeta salam bubuka, pangbagian atawa sapaan, ucapan syukur, jeung tujuan biantara. Anu kadua nyaeta eusi. Eusi kudu luyu jeung acarana. Tilu panutupan. Dina panutupan oge aya 4 bagian. Nyaeta panghareupan, panghampura, panghatur nuhun, jeung salam panutup. Sakitu anu tiasa kadugikeun, hatur nuhun kana parhatosan rerencangan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.